Aing jadi artis amat aing. Siga nalam aing jadi artis. Coba jelema minta foto ka aing. Naon mah menjadi artis? Aing setiap aing mau kahayang pasti aing kasih Aska. Para amat hayangna. Kumaha mang? Naon? Aya lini mang keur kamari di Cianjur. Tas di ditu kitu Aska. Lentas di ditu mang. Naon ge? Nulis status di WA. Oh, sukan tas di ditu. Tah eta geus bukti mang. Allah mere tanda-tanda kiamat ka urang. Urang kudu selalu ingat ka Allah. Ulah ingat keur aya lini doang. Aya lini karak maca istighfar. Geus Allah mah jarojong bae. Rajang teu cagor. Weh, cagor mamang mah. Syukur rembut urang mah mang. Teu naon. Masih selamat kene. Dulu di Cianjur mah masya Allah bae. Keur jam baraha kitu aya linina? Tas dohor teh jam 1:30 kurang. Emang kanu urang aya? Aya, emang mamang tengah rasa. Itu kumanek ngarasana jeung mamang mah keur ngimpi. Mimpi naon? Mimpi di bawah hiber ku bidadari. Lah, mimpi dong yuk. Tapi indah Aska. Anggus, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aing kan anggus ngomong. Lumpatan Jid, labu naon? Mang, Aya naon Jid? mang, nanya kami mang. Nanya naon Jid? Tapi izin ngomong nak. Isin ka saha? Aya saha gitu? Ka mamang. Isin ku naon Jid? Izin bae aja kalau tilok nanya. Isin ku naon Jid? Tanya bae mamang. Kenaon gitu mang? Oh, nyao kami ke mamang mah. Terus arek nanya naon gitu? Ada syarat yang ilmu. Asa beraha mang. Aya genep Jid. Kunaon? Nah hiji nak. Kahiji seukeut hatena, kadua temen ngajina, katilu gede sobarna, kaopat cukup bakalna, kalima pinter guruna, kagenep lila mangsana. Oh gitu. Nuhun. Yang hafal kami mamang. Ajid mah hayang apal jeung terek mau bukuna. Oke mang. Nuhun kasep. Mang, yang tadi nu katilu. Gede sobarna Ajid. Nang gitu gede sobarna. Gede sobarna mah Ajid. Aji eta terus bae, rek amis, rek pahit, terus bae ngajin. Oh, mun mang. Nya Jid. Angus ke mangnya. Nuhun Jid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pai, ke mana? Jangan kemana gitu. Pai mamanya Allah. Atau kemana deui? Lain mah tangana keur gunung jing. Woi, sakmat. Geus ge, urang ka ditu. Kemana jing? Seperti biasa. Oke. Sakmat kemana? Jauh. Ini kemana jing Aska? Udah ke perapatan Mekah. Woi, trik bener dari ditanya nak. Ada mana yang ke mana? Kadiyo yo. Aceng yang bisa ngaji. Naon sih datang-datang? Aceng yang bisa ngaji. Atuh belajar manduk bisana tuh belajar mah. Pancena sekudu. Jaceng mah turunan. Turunan ti saha? Ti kiai. Kiai lain bapak urang. Pan kakak nak. Kakaknya kan kena alip-alip mah. Tuh, aing mah nyawa lagi karena ngopi doang jeung ngarokok. Geus ceng kudu ngawanci, kadeui ngaji mah peuting. Ari aka di dia kena anjing. Nanggu anu merek kopi.
Oh, guys, ge. Pai, mana ngerasa terkamar di Elini? Hentu. Wih, piraku. Oh, aja ay mah kesare. Woi, Elini nage terkamar di ngisdohor. Oh, ay mah tuh ngerasa kesare. Bilang mah muslim na bae. Emang kerjam berapa Elini nak? Jam 1:30 kurang. Oh, tanda-tanda eta pai. Tanda-tanda naon? Yang sieunan bae. Geus pokona nama urang. Du inget bae ka Allah. Kai mah mana yuk?